Sampurasun baraya sadunya Ndawidi Abah bade mantun basa Sunda deui. Mantun naon bah? Mantun usu milih jang. Abah gaduh 5 pantun usu milih. Yuk urang barandungan. Pantun kahiji, hayu mulih, mulihna kasokadana. Usu milih, arek milih anu mana. Abdi mah rek milih nu bageur we bah, alus we jang. Mending milih anu bageur tinimbang anu beger mah. Pantun kadua, hayu mulih, mulihna kalebak bulus. Usu milih, ulah milih anu alus. Har, nah ulah milih anu alus bah. Sabab nama hese milihanana jang. Pantun katilu, hayu mulih, mulihna karanca purut. Usu milih, milihna teh bari nyumput. Nah hanya bah menikadah bari nyumput, apan bisi aya nu nyontek. Mun nyoblos menang nyontek teu sah jang. Si Abah mah aya-aya wae. Pantun kaopat, hayu mulih, mulihna urang ka Garut. Usu milih, geus milih ulah garelut. Nah aya nu garelut kitu bah, aya jang. Pamajikanna milih A, salakina milih B, ngan untung we. Untung kumaha bah? Untung garelutna dina kasur. Pantun kalima, hayu mulih, mulihna kaparapatan. Usu milih, Abah mah rek milih mantan. His, nah milih mantan bah? Nya milih mantan jang. Pan Pak Ganjar mantan gubernur Jateng. Pak Anies mantan gubernur DKI. Pak Bowo mantan danjen Kopassus. Oh nyanya bah hidup mantan. Sakitu heula pantun Sundananya. Abah sejak pamit hatur nuhun ka baraya sadunya. Nu tos like, komen, share sareng follow. Cagah.